Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, wilujeng patepang deui sareng abdi Anissa Dwi Aryani dina acara Warta Sunda. Dina warta ieu, simkuring bade ngadugikeun warta nyaeta ruksakna hiji imah kusabab longsor di Bandung 8 Desember 2017. Curah hujan anu ageng turun di wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Senin sonten 8 Desember 2017. Hujan ieu nyebabkeun geseran tanah di Kacamatan Ibun nu nyebabkeun tanah longsor di wilayah eta. Kapolsek Ibun, Ibtu Asep Dedi, nyarioskeun tanah longsor ieu kejadian di Kesik Rincang, RT 2 RW 2, Desa Dukuh, Kacamatan Ibun, Tabu 7 leuwih 30 tanah longsor anu panjangna 15 meter, lebar 4 meter, sarta luhur 6 meter eta, nimpah kana salah sahiji imah boga warga. Anu aya di sekitaran teu aya korban jiwa dina musibah tanah longsor ieu. Ngan saukur karugian nu mangrupi jebolna tembok kamar warga wungkul. Korban sareng 5 anggota keluargana ayeuna tos dievakuasi, saur Kapolsek Ibun, Ibtu Asep Dedi. Pamirsa, mung sakitu anu kapihatur, wilujeng patepang deui dina warta anu bakal dongkap, simkuring Anissa Dwi Aryani, amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.